Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 3 November 2025 saparantosna 4 dinten pribados dirawat di RSU. Ayeuna berkah doa ti sadayana tiasa patepang deui bari kaayaan sehat. Patepang dina suratul Isra ayat ka-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jeung di mana-mana aradna ngamaksud kami saur Allah. Ngamaksud naon? Anuhlika kana yen ngabinasakeun qaryatan hiji negeri, hiji negara. Amarna marentahkeun kami mutrofiha ka jalma-jalma anu bergelimang harta benda, bergemelap dunia eta pangheulaan nu bakal ditegur ku Allah teh. Bari kaayana kumaha pafasaku mangka eta jelema anu bergemerlap dunia teh pafasaku fasek hartosna doraka ka Gusti Allah. Piha dina ieu dunia. Fahakko maka berlaku ketentuan hak Allah alaiha ka itu penduduk. Kumaha berlakuna al-qaulu ku ucapan Allah. Seperti kun payakun padammarnaha mangka ancurlah itu negara tadmira kalayan saancur-ancurna. Anu kajadianna kapungkur zaman nabi-nabi sateu acan Kanjeng Rasul zaman Nabi Lut, Samud, Ad sareng sajabana. Saterasna wakam jeung sabaraha negeri, sabaraha negara ahlakna anu geus dihancurkeun ku kami saur Allah. Minal kuruni ti pirang-pirang kurun, ti pirang-pirang generasi. Ti generasi kapungkur tapi ga generasi anu terakhir. Seueur anu tos dibinasakeun ku dosana eta jalma. Mimbadi ti sabadana Nuhin Kangjeng Nabi Nuh. Nyata contona kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Soleh, Madain Soleh. Terus kaum Sodom. Seueur negara anu tos hancur kulantaran bergelimang dosa bari bermewah-mewahan. Saterasna wakafa jeung cukup birobbika ka Allah pangeran anjeun wungkul bidunubi ku dosa-dosa anjeun ibadihi ti hambana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cekap tobat ka Allah tina sagala dosa asa ulah musyrik. Ulah sote demi langit dan bumi aku bertobat eta mah teu kengeng kedah demi Allah teu aya deui. Hobiron maha waspada Allah, basiron kalayan maha uninga maha ningali Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna boleh dia. Mangkana sahajal makana anu bukti yuridul ajilatan nyahai mikahayang kana kahirupan anu gagancangan tegasna kahirupan dunia anu gemerlap anu pinuh ku kamewahan ajalnaha mangka Allah nyegerakan lahu ka itu jalma biha di alam dunia nyata dibasihan ku Allah teh langsung sagala diwawai bari kaayaan minggawe dosa manasya'u kasaha jalma kasadayana perkara anu dipekersakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Liman nurid kasaha bae anu hayang summa tuluy ja'alnahu dijadikeun ku Allah ku kami saur Allah lahu pikeun itu jalma-jalma anu fasik anu dorhaka anu teu iman ka Allah anu bergelimang dosa di dunyana jahannama neraka jahanam yaumi akhirat di poe akhirat yaslaha bari marana diasupkeun ha kana eta siksa madmuman kalayan kaayaan tercela madhuron bari kaayaan terusir ti rahmat Allah. Saterasna waman aradal akhirah ta ieu mah sabalikna waman sahajalma aroda anu mikahayang itu jalma
al akhirata kana kahirupan di poe akhirat. Wasa'a jeung selalu berusaha laha kada nyampurnakeun eta ibadahna jang poe akhirat. Sa'yaha mangka itu usahana teh sesuai jeung parentah Allah. Wahwa jeung ari itu jalma teh mukminun bari mukmin. Jadi percuma da aya nama mesin ibadah itu ieu ge ari teu iman mah ka Allah, ka malaikatna Allah, ka Rasulullah, ka sana. Kanu disebatan eta. Teu iman percuma. Kudu bari wahwa mukminu, kudu bari eta jalma teh iman. Faulaika maka itu jalma-jalma kana bukti itu jalma-jalma sa'yuhum tina ladang usahana itu jalma-jalma maskuron ku Allah disyukuri. Jadi disyukuran ke Allah mah dipaparin balesan di dunia, balesan di akhirat kalian pahala anu sampurna moal dikurangan saalit ogelan. Malahan ditamihan kana kasayan. Tina pahala naon anu ku urang amaliyah di dunia di akhirat dilipat gandakeun. Sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Atur nuhun tina parantosanana, insyaallah patebang di enjing kalayan dina waktos anu sami. Mudah-mudahan abdi sareng sadayana wargi disehatkeun ku Allah bari aya dina kayaan iman di dunia menuju ka akhirat, ka lemur akhirat. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.